Apa mamang teh kenyang. Apaan iya dipadukeun, dikolaborasi disebut teh. Oh iya ya. Diadu maniskeun. Ya. Kamu kan lagi belajar suling mah. Nya ieu pan urang geus kontemporer nya. Kontemporer. Geus leuwih ti kontemporer ai kompentoper teh. Atuh kalau gitu Mas ada kolaborasi. Yuk, Ya mamang. kajikan Cepetan. Jeung sepeda bisa moal kitu nya. Aduh jangan sama sepeda. Hah? Jangan sama sepeda. Kelak. Jeung naon? Sama TV. Jeung masker. Kang Erlannya ari heureuy teh sakitu wae. Pira koe suling jeung sapeda. Sok, urang tingali coba. Bakal mau naon ieu? Hah. Anyar. Jeung raket. Beuh, atuh merek raket kumaha? Bisa. Badminton langsung disulingan. Oke lah, sok. Tuh. Tadi Mamang nadanya dari mana? Moal make nada eta mah sora. Badminton di mana? Di mana we? Oh iya. Nanya. Ya, Ieu mah sok. nanya. Pokoknya mah nyambung aja ya. Nah, jeung ieu nyobaan jeung ieu baheula lagi pernah. Alus si mah teu gandeng. Coba. Tuh. Sok. Bentar. Aku dulu atuh, suling Ya, sok. dulu. Lucu malati nu aya di taman Sari. Kurang geunaheun anger. Bagus, Mang. Cikapundung. Walungan di kota Bandung. Ya, Ini agar tegenahan. Mang, kayaknya kalau kita jadi grup band ya. Lain grup band urang mah kudu diajar terus. Jadi kurang kompak. Udah kompak barusan. Can geunaheun jeung kana rasa can geunaheun. Oh, sok atuh lagi. Can beunang. Sok. Kira-kira jeung naon atuh da? Sok apa lagi? Ini bagus. Ya. Ada efeknya, Mang. Itu cukup, Mang. Satu lagu lah itu, lagu kita. Karya nu nanggapna ayam wah. Ada nanti sama coklat kita. Cek batur teh ieu kesenian naon raket jeung suling. Bebas, Mamang Sok, mau bilang apa? Disingkat naon nu populer raket jeung suling. Sultan. Salah. Suling badminton. Salah. Apa tuh? Suling rak. Apa itu suling rak? Suling dina raket. Nah, Mang, sekarang mah ya kita kan lagi suasana seperti ini, Nah, Mang. Naon teh? Atuh Mamang kan tahu sekarang mah di mana-mana orang teh pada pakai masker. Ya, udah gitu kalau yang pakai motor, Mamang kan sekarang nggak boleh boncengan, harus sendiri. Nya ari aturan mah. Tapi Iya. kan tetap urang teh kudu disiplin. Deka Iya. mana urang make motor aya eueuh tujuan mah. Mamang kemarin waktu jalan kemana? Mamang waktu kemarin telepon, halo, ipang jemputkeun Mamang keur di Alaska. Di Alaska eta mah meureun. Kumaha ieu teh pertanyaanna? Nah gitu. Jadi, Mang, kita mah kudu ngajaga kesehatan teh nu bener. Iya, kita di mau mana aya panyakit boh musim naon we oge ai urangna kuat mah kebal. Anger we jag-jag. Nah, berarti kan kita harus punya pikiran yang positif. Tah eta da urang Sunda mah kudu sumringah bunga. Tah eta. Kayak Mamang kan someah, lihat terus. Mamang kan senyum terus. Tuh senyum pasta gigi kita, Mang. Coba senyum model, senyum 3 jari teh, Mang. Iya we lah. Lihat dulu Mamang senyum 3 jari. 3 jari kumaha? Yang gini teh gini. Gitu. Coba tuh. Mamang teh kalau ketawa bagus. Kelah kieu lah ayeuna mah. Soal senyum atau ketawa bagus mah eta mah keun we da geus ti kodrat eta mah. Ayeuna mah intina urang teh kudu bisa ngolaborasikeun musik nu tadi anger. Tujuan urang mah eta. Ya. Jadi kan memang sekarang tuh kita harus banyak berkolaborasi, Mang. Ya. Kita juga ingin menyapa dulu, Mang, untuk para pemirsa Dulur Coklat. Tuh. Mana gitu? Kalau Dulur Coklat. Oh iya tadi lalajuanan teh ya? Iya, kan kemarin juga bilang, Mang, pokoknya kita bikin program. Ya, tayangnya di Instagram, di @napakjagatpasundan, sama di YouTube-nya, yaitu Napak Jagat Pasundan Official. Oh, berarti urang teh kudu bener atuh. Iya, makanya. Era di lalajuanan. Makanya kita latihan lagi, Mang. Latihan lagi, urang Apa? kudu terus we urang mah. Jadi entong aya main latihan terus-terusan. Iya, atuh nanti kan nggak dapet cicis. Teu naon. Lamun urang konsisten pasti bakal aya apresiasi ti batur. Aduh, Mamang tumben ngomongnya bener. Tadi dinya teh bener-bener. Mamang, saya teh suka capek benerin Mamang teh. Aduh. Yang ngomong,
nih. Nah, ini kan Mang. Sok kumaha? Iya, mau ngomongin dulu, Mang. Ya. Mamang masuk bertanggung jawab atuh. Iya, bentar. Ini aku teh mau latihan dulu. Saya mah kekeh Mang pengen jadi pemain kacapi suling. Ya. Nah, jadi kan Mang, kalau kita kan main suling, ya itu kan tanda-tandanya kita sehat, Mang. Makanya, Mang, kita harus jaga kesehatan. Ya. Aduh, aing mah Hop. Tep kumaha? Col, jaba kerudet di imah, pamajikan parasea. Col sungkieu nya. Ngadenge suling jeung jojorowokan. Kaganggu pisan. Lamun ngeunaheun mah ngeunah. Keur loba duit keur mah kerudet mah ngadenge suling kieu jadi kabawa rudet aya. Kieu. Pan di dinya nu rudet. Di dieu mah henteu. Nah, enggak emang naon? kita mah enjoy. Teh suasana keur kieu. Ya. Tapi lamun dinikmati make hate, make rasa mainnya, ya ge enak mah enak, ngeunah mah ngeunah enjoy bahagia gitu. Tapi pan kabeh jama teh kabeh bahagia, aya nu rudet, aya nu sedih, aya nu kumaha. Tapi itu mah cenah nu setuju. Kudu kumaha. Dia mau enggak setuju, Mang. Memang sudah seperti ini. Kertimbra. Mau mah. Ya, ini teh ada tetangga kita, ada Kang Jimbot sama Kang Acol. Bisa Sini duduk. Kesenian kumaha cara Iya. sok. Tuh, kalau yang seniman beneran Mang, lihat sulingnya juga banyak. Ini mah cuma satu. Tah ieu mah da kahayangna oge. Diajar. Aduh, haltur mohon. Kieu Ang Jimbot ieu teh Ya. ku kahayangna oge geus ieu teh bersyukur lah atoh. Da ai pangabisa mah jajauheun gitulah. Ieu mah ku resep. Ningali suling, ningali kacapi sok kayangan jual. Pada ai resep mah. Harusnya mah dimainin bukan dijual. Ya pan teh sakabeh ieu merenannya masyarakatnya beda-beda. Aya nu apresiasina alus. Ya. Ieu ge alus tadi ge memang alus pisan gitu. Lamun keur jama nu keur senang, aya nu keur rudet mah. Anu keur loba masalah ngadenge kieu. Nya, Kabawa rieu tapi lamun urangna dinikmati, diajarna nu bener, soson-soson basic dasarna teu jadi heureuy, eta bakal jadi barokah. Amin. Bakal jadi pengalaman nu alus. Tapi memang sekarang hari ini lagi happy. Bahagia sebenarnya nggak? mah hate mah rujet gitunya keur rudet tapi dibahagia-bahagiakeun weh daek naon deui gitu disenang-senangkeun. Iya, tunjangan rudet Mang ya. Tuh Kang Acol juga dari tadi sumringah senyum aja. Aja itu ngabahagiakeun mana ya? Oh, kamu bunga hate. nya Ate marudet. pokoknya mah kieu lah intina nya lain menta dihampura meureun da ieu mah diajar dina kesenian teh. Jadi panglatihkeun atuh. Tadi ngelihat nggak kita kolaborasi sama nya Amang aku? hayang disebutkan kompentoper nu kana itu lah. Kontemporer. Kontemporernya. Eksperimenta. Kumaha? Tadi ge saya nama saya tapi lamun urangna konsisten, profesional bakal jadi sesuatu anu bisa bermanfaat ke masyarakat. Tah, Tapi eta. ukurannya sekedar iseng-iseng heureuy melebar gitu. Tuh, Aduh. lebar. Tadi dulu ini teh Manfaatkeun gitu situasi. obrolannya asa berat-berat teuing. Saya teh sampai lupa itu manasin mobil dari kemarin belum dimatiin. Tungguin dulu ya. Usum hujan mah tuh, paberian tiis. Loh, Mang Jimbot, ngaco, ini mah punten ya. Punten kunaon? Ya tadi pada bercanda kita mainin suling sama tadinya pengen kontemporer gitu lah. Teu naon, pan ieu aya ahlina, tak urang kumaha dibenerkeun ku ahlina gitu. Ini dulur coklat nih ada Mang Iman Jimbot ya, sama ada Mang siapa Mang? Acol. Mang Acol. Ancol. Nah ini mereka berdua adalah seorang seniman yang sudah melanglang buana sampai ke luar negeri. Tapi kita pengen tahu ceritanya, Mang. Memang sebagai anak muda kan banyak Mang pilihan alat musik tuh ya. Ada drum, ada biola. Bahkan kalau anak muda kan senengnya gitar Mang, lebih ekspresif ya. Paling kalau mengeluarkan distorsi. Tapi Mamang berdua
malah memilih ini Mang, kecapi sama suling. Kenapa Mang? Sebenarnya alat musik suling itu menarik dan cantik. Kalau istilah bahasa Inggrisnya mau beautiful. Wah, lagi gitunya. Jantan kieu sarasna abdi seueur tampil keluar margi nyanak alat instrumenna upami nyanak gamelan karena nyarira gitunya. Jantan tampil keluar nyanak kecapi sareng suling teras seueur kolaborasi oge sareng beberapa musisi-musisi di luar. Teras ternyata suling Sunda teh suling Sunda tina bambu ieu teh anu jantan abdi tertarik karena alat musik kantos mainkeun di luar. Dugi aya sababaraha penonton malahan sagedung lah dugi kan nangis gitu. Dugi bahkan sulingna santos pertunjukan eta anu hargana di dieu teh hampir 30.000 dugi ke dipeser sampai ke 10 juta. Alah, karena si penonton ngerasakan sesuatu tina aura suling Sunda gitu. Janten kunaon abdi menyukai mengagumi suling gitu. Janten nya aya sesuatu anu ruh gitu tina suling gitu. Mahal pisan sesuatuna gitu. Mun urang bener-bener diajar bener-bener diajar dasarna oge mulai dasarna oge gitu jadi tentu langsung gua kuik kos tadi pan gua kuik pan aya teh jeung hate teh jeung naon teh jadi sesuatu gitu tah tapi lamun urang make hate terus diajarna nge basic anu leres insyaallah sanaos beda budaya beda kumaha da musik mah bahasa musiknya universal bisa dugi gitu penyampaian pesan melalui hate melalui alat musik suling. Mamang mah lebih ke suling. Tah kalau Mamang kan kacapi ya Mang ya, maksudnya. Kenapa Mang memilih kacapi Mang? Jadi abdi konon milih kacapi kemarin kan pertanyaannya tadi saur Mang. Ayeuna kebanyakan kan nuju tren band gitu ya. Konon memilih alat tradisional. Abdi mah karena memang merasa bahwa abdi lahir di tanah Sunda gitu ya. Sahade nu bade ngalestarikeun alat urang. Ayeuna tos hampir seueur nu bade punah ya. Teu kagarap teu kaguar ku anak incu urang termasuk urang sadaya termasuk gong renteng kan anu tos tetarang gitu kan warisan-warisan karuhun urang nu tos teu araya misalkan tarawangsa eta tos ieu ayeuna ngawitan deui di guar deui. Tah minimal abdi ge sanes resep justru resep pada kesenian musik modern gitu ya. Be mencoba oyong ngalestarikan heula budaya nu aya di urang supados henteu ical gitu kan. Nuhun. Margi budaya urang mahal pisan gitu. Orang luar kan seperti Eropa termasuk di mana terkenalnya karena memang tina budaya tiasa terkenal. Dikenal sebagai budaya gitu sampai orang tertarik orang luar negeri. Apakah memang melihat karena kesulitan dalam memainkan alat musiknya gitu Mang atau menurut Mamang ini mah sebenarnya mah gampang asal ku keyeung. Mamang prosesnya berapa lama Mang sampai bisa ahli gitu Mang? Wah sampai Mamang kan ke luar negeri teh ya Mang. Serasna prosesnya lami. Abdi ge kitu da kapungkur keluarga bapak pan musisi gitu, musisi tradisional terus nuju alit bahkan sok titiupan tina tangkal daun teh pang gedang gitu baheula mah yang resep suara suling gitu terus kadinakeun pernah sekolah oge di SMKI lah kapungkur masuk sekolah karawitan terus aya kurikulumna cara diajar suling gitu terus kadinakeun dasarna gitu nolna terus urang bersosialisasi oge jeung seniman-seniman pelaku-pelaku seni anu geus manehna geus bisa profesional main suling diajar. Tak jadi proses diajar suling teh teu gampang oge salasna gitu. Memang perlu perjuangan. Lamun orang bener hayang araoseun, hayang bisa laku, hayang bisa diterima ku masyarakat. Tapi sebenarnya bisa cepet diajar suling teh gitu. Lamun orang bener-bener niatna laras-laras gitu. Hayang bisa suling, hayang kumaha jeung da arek kusade lamun lain ku urang-urang ieu teh da budaya orang Sunda anu kudu urang di warna teh kudu di mulai gitu. Janten ieu manfaat pisan suling teh bisa ngamangpaatkeun ka urang. Mang, ieu mah punten Mang ya. Karena kalau kita ngelihat Mang seniman itu sebenarnya mah masih dilihat sebelah mata lah ya. Belum terlalu diapresiasi ya. Karena beda dengan band-band besar gitu kan bingar-bingarnya. Kan kita tahu lah seniman-seniman khususnya Jawa Barat sok raripuh geuningan ya. Tapi Mamang memilih untuk saya mah rek ngalestarikeun
suling jeung kacapi atau kacapi suling. Alasannya apa Mang sampai bisa ini mah hidup saya mah di sini lah gitu. Nah, salah sama kayak anu kahiji mah karena resepnya. Ku resep mah sadayana moal tiasa ieu. Nu kaduana kunaon buat bisa bertahan di musik tradisional gitu. Jadi makin dia makin seueur guareun. Sebab bahasa sepuh kapungkur adalah bahasa non verbal gitu. Jadi karena faktor 350 tahun sejarah di urang terkikis, akhirnya banyak pertanyaan, kunaon sih suling di mana sih asalnya? Karena di urang taya seueur anu taya secara tertulis karena teu araya gitu. Tah tidinya banyak pertanyaan terus kacapi di mana sih asalnya? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan eta gitu. Kan ieu mah tos jelasnya di YouTube urang kantun klik we sejarah gitar, proses pembuatan gitar, atana pieu ti mana awalnya tahun sabaraha. Nah, di urang kan tidak lengkap. Jadi banyak gitu. Ternyata masih banyak guareun gitu. Wah, kalau digali dengan lebih serius, wah luar biasa. segini aja kan budaya kita tuh udah diapresiasi di luar negeri. Apalagi kalau memang diseriuskan pasti lebih boom. Emang ya? Ya, Abang paling inget di mana Mang diapresiasi yang luar tadi biasa? pertanyaannya kenapa saya memilih kecapi dan suling. Satu, alat suling gitu bisa dibawa, simple, sederhana gitu, nggak beda lah dengan alat musik yang lain yang gede-gede gitu ya. Satu itu, keduanya nyasi suara suling teh indah pisan gitu, gitu teh enakeun pisan gitu si suling Sunda teh. Tuh, suarana teh enak gitu, janten lamun urang dipaenkeun di kuma-kuma mata abdi teh anu jadi resep kana suling teh bisa jadi nyerikan jama. Bisa jadi pernah aya awewe ka resep gitu jadi kumain suling. Teh ieu aya sesuatu ruh gitu. Mata abdi tertarik lah karena suling dan ieu milik Jawa Barat anu memang perlu dilestarikeun. Intina gitulah intina gitu. Tapi suling bisa sampai menyayat hati, itu teh ada magisnya, gitu atau enggak? Secara sama kembali lagi ke individual, personal pemain, pelaku senina, lamun urang mainkeun alat tiup atau mainkeun instrumen naon wae, lamun urang make hate jeung ikhlas jeung kumaha insyaallah eta jadi sesuatu ruh anu bisa tembus ka masyarakat, tembus ka najan beda budaya, beda kumaha. Mun urang teu make hate teu make kumaha nya kawas jiga anu tadi guncrang-guncrung eta pan jadi rancu gitu, jadi tatangga nu keur hudang jadi sare nu keur sare jadi hudang karena gandeng gitu pan. Cek kasarna gitu. Tah mare gitulah gitu. Loh Bang, ini obrolannya pasti bakal panjang, tapi sebentar saya teh lupa mau ngisi token listrik dulu, udah bunyi yang di rumah. Siap. Ya, nanti kita lanjutin lagi. Siap. Dulur Coklat jangan kemana-mana. Ya, pokoknya kita bakal kembali lagi. Kitu saleresna mah urang teh nya. Nya, tapi gini, Mang. Kan kita dari tadi ngobrol teh asa ngalor ngidul ya. Yang teu naon da ngobrol mah kudu ngair ngidul. Bukan, maksudnya kan ini juga Penjelasannya ditonton sama Dulur Coklat. Harus ada edukasi. Oh, harus ya, ada yang bisa dipertanggungjawabkan juga secara keilmuan. Ya, kudu kasaha tuh urang pan geus cukup urang teh. Tenang, ada aku kenalan. Kan aku mah banyak kenalannya. Ya, Gaul gitu. gaul banget kalau aku mah. Ya saha tuh kudu juga. Ini teh ada guru besar, seniman juga. Kalau diundang langsung mah kan ini kursinya cuma ada 4. Oh, nyanya kurangnya. Ya, sekarang mah mending kita kayak zaman sekarang tuh di video call. Oh, nu ayeuna barudak ayeuna loba keur usum geuningan Ya, ngaran itu. biar nanti juga Oh, bisa ngaranna gabung teh? juga. Jum ngaranna teh. Iya, Mr. Jum. Jum. Ya, sebentar. Dulur Coklat, antosan sakedap.
Bok soraan euy teleponan. Cik atuh Kang Erlang make soraan. Tar. Kumaha tuh teh kudu kumaha? Tar. Tuh ada tuh. Kang Ismet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh. Teknologinya Tingali. canggih. Rewas kieu tinggal rewas kareureunnakeun. Biasa ningali lauk impun meureun. Aya maestro ya. Maestro, guru besar urang-urang sadayana. Dulur Coklat, alhamdulillah parantos bergabung aya Kang Ismet. Kang Ismet, karena dia aya Mang Iman Jimbot, aya Kang Acol, anu gaduh bumi tah. Mang Jun abdi mah. Damang Kang Ismet, damang. Alhamdulillah Kang Jun damang sawalerna. Alhamdulillah aya hibar. Kang Ismet, puasa kieu nih seger Kang Ismet nanya. Sok nyana peranti hilapan. Berarti aya namanya ningali persiapan. Kang Ismet mah aduh. Kumaha Kang, sehat Kang? Aduh. Alhamdulillah. Saya Kang Jimbot. Kang Ismet, ieu teh dari tadi ya Mang Iman Jimbot, Mang Acol, pokoknya kita berempat lah. Dari tadi teh kan lagi bikin kongres, ngawangkong teu beres-beres, ngobrolkeun suling kacapi ya, Mr. Jun. Kacapi suling. Suling kacapi suling. Kacapi suling. Kacapi suling ya. Jadi kita pengen tahu nih sama Dulur Coklat juga kan ada informasi. Kita pengen tahu kacapi suling itu masuk ke Jawa Baratnya sejak kapan, Kang? Wah, ya itu jadi perkembangannya teh sama dengan perkembangan peradaban masyarakat Sunda sendiri sih sebetulnya itu udah berabad-abad. Bahkan di naskah-naskah kuno seperti Bujangga Manik, Sewaka Dharma, Cakandang Karsian juga disebutkan. Salah satunya ada beberapa yang disebutkan ada Calintu, ya, terus ada Gobeng, ada Roel, ada Abah gitu ya. Dan kalau misalkan yang sekarang artefaknya masih ada tuh seperti di Subang itu Toleat. Terus di Baduy ada yang disebut dengan suling kumbang. Nah itu semua itu artefak-artefak yang ada di dalam sejarah perkembangan suling yang ada di Tatar Sunda. Duh, Jadi itu seueur pisannya jenis natenya terus aya perkembangan zaman oge. Tapi Kang Ismet kan sekarang mah zamannya anak-anak milenial. Kan banyak juga misalnya yang nggak terlalu tertarik dan ngeliatnya teh suling mah asal monoton gitu-gitu kenehnya. Mungkin Kang Ismet ada cara nggak biar si kacapi suling ini tuh bisa menarik gitu? Ya kalau saya lihat misalkan ya Kang Acol sendiri ya Kang Jimbot sendiri saya lihat juga sangat kreatif mengembangkan unsur-unsur alat musik tradisional dari kecapi suling. Dicoba diinovasikan misalkan dengan mengubah aransemen-aransemen yang umum sehingga dikenal sama masyarakat milenial sekarang gitu. Hanya saja perimbangan antara kreativitas seniman yang begitu tinggi itu juga kurang terinformasikan secara media gitu. Jadi makanya kan sekarang agak sedikit sepertinya terkesan kalau anak-anak muda kurang memahami atau kurang suka, padahal di jalur-jalur sekolah-sekolah formal seperti di SD, SMP, sekolah umum juga sudah pelajari ya teknik suling dasar. Apalagi sekarang anak-anak lulusan SMKN, lulusan UPI atau lulusan UPI sendiri juga banyak mengembangkan kreasi-kreasi karawitan atau kreasi-kreasi dari kacapi suling yang luar biasa saya lihat. Nah, Kang Ismet, kan sekarang mah era digital ya, kalau alat musik juga semakin berkembang. Ini kalau misalnya Kang Ismet nih sebagai seorang seniman juga guru besar, ada ketakutan nggak di era yang sekarang alat musik digital ini akan mempengaruhi nih kacapi suling? Sebetulnya ada plus minusnya ya. Di satu sisi kita bisa diserap paradigma perkembangan tentang kreativitas kacapi suling di kita secara lebih luas atau lebih global. Hanya saja dari ketika saya mencoba menganalisis misalkan sekarang kacapi
sering dianalogikan dengan musik-musik yang healing ya. Lo lihat di YouTube banyak, tiba-tiba hanya saja sayangnya tiba-tiba musik itu tempelkan ya suara manuk gitu ya. Jadi logika karena kecapi suling teh itu yang membunuh karakter sebetulnya dari teologi musikal hingga kecapi suling itu juga tidak memiliki lagi muatan estetik dan muatan kultur kalau sudah ditempatkan di dalam media digital dengan seperti itu gitu ya. Jadi media-media berarti misalkan kecapi suling mah identiknya teh dengan kesengsaraan wae gitu. Ripuh identik dengan kasbon. Gitu. Ngomong di lockdown aja aduh. Coba tinggal gerak di YouTube kecapi suling tadi suara manukan, suara cai ngolocor gitu. Jadi diwawaas tapi sarasna terkena itu teh gitu. Oh, jadi harusnya mah kecapi suling itu juga bisa menarik kaum milenial yang bisa dibilang kan kaum milenial mah lebih energik ya Kang ya. Lebih musiknya tuh lebih upbeat gitu temponya teh ya. Ya, tapi alhamdulillah ini Kang Iman Jimot juga sebagai seorang seniman suling, kemudian juga instrumental ya. Budak ngorak gitu. Budak ngorak lah ini. Mang Jimot, mumpung lagi ketemu sama guru besar nih, apa yang mau ditanyain? Atur nuhun, Pak Guru, Pak Dosen, Kang Ismet. Aduh, iya nanti inspirasi Kang Abdi oge. Mudah-mudahan Abdi mah ngantos albumna ti Samba Sunda Kang seueur pisan anu janten inspirasi Kang Abdi. Hiji eta. Anu kaduana kieu Kang memang Abdi sepakat pisan. Janten kadang sok nyeri hate oge gitu Kang upami main suling, main naon kadang masyarakat teh sok menganggap teh aduh asa di lembur, aduh asa numpak muning cenah tah gitu disebutna teh. Asa di sawah padahal henteu ngaidentikeun kadinya sih Abdi mah gitu tapi salasna da suling teh pandangan Abdi nya universal gitu bisa masuk ke wilayah mana wae gitu bisa dikolaborasikeun bisa gitu tapi kenyataannya di masyarakat teh kadang masih banyak anu berpikiran bahwa main suling teh jadi kesana teh jadi jika di lembur gitu. Ya. Aduh asa di lembur, aduh asa di numpak muning, pokoknya teh kadang Kang Ismet sama suka nyari hate gitu padahal lain kadinya gitu Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini, dengan adanya silaturahmi ngawangkong ngobrol kieu buat dulur coklat ternyata suling itu bisa masuk kemana-mana gitu. Betul. Contohnya di album-album Samba Sunda yang saya banyak terinspirasi dari Samba Sunda dari Kang Ismet itu bisa mendunia ternyata. Alhamdulillah. Itu gitu Kang, kalau saya pandangan saya gitu. Anu segan teh rek naros efeknya curhat. 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 Teu naon curhat oge Iya. eta pertanyaan ka diri sorangan nya. Pertarosana mah abi mah pertarosana ka Kang Ismet mah Kang. Abi mah ngantos karya Akang deui kanggo inspirasi kanggo ka dulur coklat. Kapan Kang Ismet mau mengeluarkan karya lagi bersama Samba Sunda? Insya Allah, tadinya memang tahun ini kita mau menelurkan cuma takut dianggap pria, jadi saya dengan teman-teman tuh menutup diri dulu mudah-mudahan. Kalau kita doakan situasi di negeri kurang, enak biasa tinggal pulih, terus kan enak menuju seniman menuju kreatif yang ada mau karya-karya medsos oke kita kali santai kanggo ningkatkeun mentalitas situasi menuju stres ayeuna mudah-mudahan Gusti mah ka urang Sunda mah langkung nyaah. Amin. Amin. Atas anu tak kedap ke dina ujian ieu kan urang tiasa cerah deui seniman tiasa beraktivitas di luar deui sasarengan masyarakat biasa kahibur kecapi suling dan eskanten. Ti abdi panginten ya mah Kang Ismet punten ti abdi aya patarosan. Nuhun ieu mah abdi ieu naon teh ngabagel di abdi ya. Wah, iya. Kayak yang bener. Abdi hoyong ngagabungkeun ye perkawis antawi suling sareng tali rapia kinten-kinten biasa. Suling sareng tali rapia. Da saurna sah-sah wae ari eta mah nya karya seni mah. Bebas. Ya. Tapi memang kelewat itu tas aya tali rapiana mah. Sarana. Eta mah seniman anu kenging ku Petrus kapungkur. Wah, iya mah Petrus. Kang EJD Kang, ti abdi Kang. Kadang abdi sok pagedrug sareng manah gitu Kang janten upami misalkan main suling karena abdi mah memang basicnya tetap di dasar alat dasar-dasar teh suling gitu anu memang dicanah ku abdi sering nampilkeun kadang keluar pakem Kang gitu keluar pakem teh janten
bisa disebat kumaha gitu nya bereksperimental gitu Kang gitu. Bermain suling itu bereksperimental. Kadang sok kasieun kadang sok kasieun teh urang teh sok sieun mere contoh nu salah gitu Kang gitu nya. Sok sieun mere contoh nu salah padahal aya pakem-pakemna anu kedah dieukeun. Abdi teh kadang masih keneh selalu kehati-hatian. Kadang teu bisa total gitu. Tapi upami sepengalaman abdi upami main di luar mah gitu nya, upami tur keluar teras improv dengan hati dengan kuma-kuma, tapi penonton teh kadang merasakan sesuatu yang indah, yang enak gitulah, bisa gitu. Tapi kadang di pandangan pelaku seni oge kadang sok bagedruk, nah men suling teh kieu, da kudukna kitu kieu. Tah, eta kumaha Kang? Sah-sah saja apakah kedah pakemna kedah kitu gitu. Misalkan Cianjuran kedah Cianjuran, mereka itu kedah mengikuti pola yang telah diberikan dari karuhuna gitu misalkan gitu Kang. Eta panginten aya dua bahasan. Tantosna urang kedah di paling mana dipincakanana diantawisna kalau kita berangkat dari pola-pola kultur, mungkin kita juga harus menyamakan persepsi estetika anu taluyu sareng kulturna dan gitu. Komi urang aya dina wilayah-wilayah sifatna kolaboratif, tetapi jabina gitu nya anu langkung eksperimental tangtos eta mah dumasar karena referensial anu aya dina diri urang seperti Kang Jimot kan sering ada karya-karya inovatif tangtos eta langkung ningkatkeun referensi dan ningkatkeun kreatif sareng ngagugah karena perkembangan daya rangsang urang kali ayeuna tangtos gitu. Da seperti di Irlandia, suling Irlandia bikin kemangaruban karena konsep barudak tuna ayeuna misalkan seperti itu. Eta tangtos kan anjeunna ngembangkeun tina konsep-konsep anu teu benten tina kulturna seperti urang, upami urang ayeuna oge ngembangkeun konsep suling Sunda dina wanda-wanda anu langkung kreatif tangtos bakal diapresiasi ku jami anu langkung luas oge gitu. Janten kaisat tinggal teu aya batasan anu disebut kreatif papan namina ge kreatif gitu nya. Artosna upami urang lebet karena situasi anu tadi teh aya seperti resistensi atau penolakannya teu wae da biasana ge nanaon karya enggal masuk dipertaroskeun independensina gitu. Sering dipertanyakan seolah ngalanggar yakin we penting mah urang Sunda ayeuna kayak di kedah kreatif kedua kedah konsisten gitu seniman-seniman mah gitu. Siap. Luar biasanya. Kang Ismet, hatur nuhun sudah berbagi dengan kita dan juga dulur coklat. Kang Ismet, mudah-mudahan sehat terus ya, selalu kreatif dan ditunggu karyanya bersama dengan Samba Sunda. Hatur nuhun Kang Ismet. Sami-sami. Orang pareman heula. Sok olok pulsa. Daya wifi di dieu. Nah. Kitunya. Tah, regreg aya nama. Da alhamdulillah geuning ayeuna mah tiasa ngobrol teh raoseun ari aya sepuh mah. Kelanya antosan heula nya. Mana deui atuh? Kampangan. Mamang mah punya rumah bagus tapi nggak ada WC-nya. Teu naon, WC mah di luar. Tunggu sini. Mulai di iya. Tak kitu alok. Muhun. Cok taros Ayeuna mah deui hayang narasela ka Mang Jimbot. Ayeuna nuju sibuk mempersiapkan karya naon, Mang? Dina situasi Covid-19 tetap berkarya tapi nuju rencanana bade damel single religi Mang ya. Kan temanya sekarang lagi Ramadan, Mang. Ada Mang ini yang religi
lagu kolaborasi sama Mamang teh, Mang. Yang religi ini Tapi nih. engke da urang mah geus moal pas. Ini nih. Yang gini teh, Mang. Aduh, eta mah sanes religi atuh. Sirine. Sedih kadang gitu teh ambulan suksian corona Iya. gitu sama. Enggak lah, jangan amit-amit ya, Mang ya. Iya teh mata aduh. Kalau Mang Acol lagi nyiapin apa, Mang? Wah, Tajil ya, Mang ya? Lagi nyiapin tajil. Ya tuh kan teh acan ngawaler kumaha. Ser berlatih paling di rumah, tapi kesel Latih suling kecapi. latihan kacapi lah, paling explore kacapi gitu. Gitu. Kalau Mang Jimbo sama Mang Acol teh dulu teh pernah satu grup pernah keluar negeri juga ya? Dulu sering sareng Acol gitu dina berkesenian, cuman beberapa tahun ke belakang mah Acol sering kegiatan di Jakarta oge, abi nya Solo Kaliar oge. Nah, ayeuna setelah ada Napak Jagat Pasundan, alhamdulillah bisa menjadi mempersatukan. Alhamdulillah. Bisa ketemu sama Acol gitu, bisa kolaborasi, bisa bikin karya, bahkan yang sekarang saya lagi dibikin ya dengan Acol juga gitu, dengan teman-teman Jimbot and Friend gitu, seperti itu. Luar biasa, alhamdulillah. Tuh, Mang Berarti Ari. setiap negara nu dikunjungi ku Mang Jimot sareng Mang Acol berkesan gitu nya, berkesan. Mana nu paling berkesan? Anu paling berkesan seueur sih di tiap negara gitu nya, dimulai di Australia, Jepang, tapi yang paling berkesan Inggris. Nah, Inggris waktu itu saya tampil di Inggris di momen saat Hari Raya Idul Fitri. aduh. Jadi Seberapa tahun kapengker ya, Mang? 2019 lah kalau nggak salah. kapan bisa? Iya, 2018. 2018 di momen spesial di Hari Raya Idul Fitri. Jadi masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Indonesia yang ada di Inggris kumpul bersama setelah sholat Idul Fitri. Langsung kami pisannya. setelah sesalaman makan terus disuguhkan kesenian musik tradisional asal Jawa Barat dan ditonton berbagai dari negara atau tetangga-tetangga masyarakat Inggris sendiri gitu. Itu yang paling berkesan. Oh, bagja, reus. Mang, itu teh ada kalau digambarkan gitu ya, perasaan apa, Mang? Bangganya tuh sampai apakah Mamang sampai keluar air liur ya, Mang ya? Wah, kalau bangga luar biasa gitu ya buat saya karena upami ongkosku nyari ramah indit-inditan ke luar negeri rek sabaraha gitu. Ongkos gitu naik pesawat, naik nana. Jadi di mana ya kakek? Tapi ku mangpaatna tina alat musik tradisional, urangna cinta karena budaya Sunda, terus urangna soson-soson diajar karena musik. Eta anu bisa ngangkatkeun abdi ka luar negeri ka ditu ka ditu hiji meureun doa ti indung. Kaduana nya tina alat musik barokahna gitu bisa indit-inditan ka berbagai negara gitu. Penasaran aku mah ya, kayak gimana kalau Mang Jimbot tampil gitu perform ngehibur. Boleh ya ngehibur? Sekaligus ngehibur dulur coklat ya. Tapi Siap, kacapina Mang. kedah siap atuh. Mang eta di bumi Mang aya kacapipan anu kamari teh anu Oh, menang meser pan atuh. ieu mah. Dari tamu teh geuning. Namun Ya. telah di buminya anu can Siap. dibayar. Anu dikecapin teh teu Siap, salah. kelak. Untuk Nah, jual sambil ini. nunggu ya Mamang aku ngambil kacapi, ini mau informasi dulu untuk dulur coklat. Jadi ada kadedeh dari coklat kita ya. Hadiahnya yang pertama yaitu ada jaket bomber 1 saya, kemudian yang kedua dan ketiga nanti masing-masing dapat voucher, mau itu OVO, GoPay ataupun juga pulsa, mau pulsa listrik, mau pulsa telepon boleh ya. Pokoknya total 200.000. Sama yang terakhir kita punya polo shirt atau kaos berkerah. Jadi untuk 4 orang ya. Pertanyaannya nanti di akhir ya sama Mang Jimbo. Cik mana tuh kacapina atuh? Pira-piran dijual. Aduh, non, Jen. Ini yang main Mang Acol ya. Acol. Waktu itu bukannya Mamang bisa main kacapi sama main suling ya? Ya kapuk eta mah upami main keluar pan eksperimental musik gitu. Oke. Jadi dituntutna ya kudu bisa improv. Siap, sok Iya, Mang lah. jadi, iya, Kita menghibur ya. Ah, teu dah, tah sekap. Ini satu karya dari Mang Improvnya Jimbot. iya nya. Ini sok mangga. Wih, dulur coklat ini luar biasa. Improve.
basuh kumbah sampean kumbah tangan ngangge masker sangkan sehat COVID-19 geura uwi. Aijeng rasa mah genah. Iya, Mang. Aku juga ya anak muda jadi ke bawah-bawah. Ternyata meskipun nggak ada pakai latihan ya, Mang, barusan. Tapi kayak ada latihan makanya. Aya pesan yang ini disampaikan gitu dari alunan suling sama kecapinya teh. Nah, eta teh disebutna improvisasi mendekat eksperimental gitu janten nyesuaikan dengan hati. Tadi udah teh latihan tenaun gitu di dia gitu duka lagu naonnya. Ya gitu kayak anak-anak lah gitu lah cekasara itu penyampaian melalui alat musik suling dan kecapi. Aduh luar biasa ini Mamang ya. Tapi anggar kan anu nonton mah nu teu apal mah eta teh menang latihan gitu. Ya, latihan mah kedah tetap gitu latihan itu dalam arti proses mah di rumah, proses di mana, itu teh ku sering proses, sering latihan bisa jadi sesuatu refleks gitu ke depan. Refleks. Luar biasa. Mang, ini sekarang Mang biar kita nggak terlalu larut dalam kesedihan karena musiknya memang tadi tuh benar-benar bikin curucut Cipanon Mang. Aduh ingat segala, ingat Kasbon, aduh ingat naon-naon kekayaan kieu mah. Entong kudu bahagia tetap. Ya makanya kita mau kasih Kadede dulu ya, Kadede untuk Dulur Coklat. Pertanyaannya dari atau tantangannya dari Mang Jimot ya. Apa Mang? Kira-kira Mang? Oh bikin kuis ini teh. Ya, bikin tantangan Mang. Bikin tantangan. Iya. Aya bahasa populer naon tantangan ayeuna teh? Challenge. Challenge. Iya we ayeuna mah tantanganana. Dulur-dulur coklat di mana we ayana kan ayeuna teh sok aya seueur nya dina YouTube anu nyora-nyorakeun manuk, nyorakeun segala rupa kitu ka paribalanana. Cing saha anu tiasa nyorakeun sora suling ku mulut gitunya bade sababaraha menit atau sababaraha detik. Pokoknya mah jiga gaya suling we misalkan totet tapi ku mulut cing mirip gitunya karena suling eta pasti kenging Kadede ti coklat kita. Tah kita saha ka dulur coklat anu tiasa. Jangan ulah hilap dulur coklatnya ngadamel video, terus challenge-nya dari Mang Jimot seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti ya di tag ke @napakjagarpasundan ya di Instagram. Udah gitu nanti juga kasih tantangan ke teman-teman yang lain ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Napak Jagat Pasundan dan juga subscribe YouTube channelnya Napak Jagat Pasundan Official. Hatur nuhun Mang Iman Jimot minta kayana. Hatur nuhun ya sami-sami. Aduh lugi karagrag kieu Mang ieu. Untungnya tinu hawi wan tinu beusi ieu. Tinu beusi mah kuat. Ya. Ya, Mang, pokoknya mah hatur coba nuhun. Iringi aku Mang, aku juga sebenarnya bisa kalau eksperimental Mang kayak gini nih. Ya. Kolaborasi ya. Iya. Nuhun Mang, Simpel we sederhana we. Mang lupa Mah setrikaan belum dicabut.
Cenah naon. Paling mistikna oge. Sampai ketemu lagi ya, Mamang ya. Hatur nuhun Siap, ya. siap, Sami. siap.